kuari cinta ke Allah bakal ninggalkeun salian Allah. Ngan urang lamun nyaritakeun cinta ke Allah teh hese pi jelemaeunana lantaran kiaina ge teh cinta. Hese teh kapaksa teh cintana ge kapaksa. Tapi lamun timbul tina nurani beda lengkah-lengkahna, kiceupna, ceulina nyaan ka Gusti Allahna. Hiji mangsa si itu Kangjeng Nabi Isa alaihissalam keliwat ka hiji kebon aya jelema lalaki keur nyiraman anggur. Kanjeng Nabi Isa salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Tal hina kadir kadinya sesalaman beres aya naon. Coba doakeun kula ieu ulah jadi bujang bae cek kena ieu sapira nyiraman anggur bepang doakeun. Cek Kanjeng Nabi Isa yang sugih lain. Sugan atuh maneh mah teh aya hayang pindah ieu kebon ti dunungan maneh ka leungeun maneh. Lain. Teu kula mah teu hayang kos kitu. Sugan hayang nyieun perusahaan, teu kula mah teu. Hayang naon tuh doakeun supaya makrifat ka Allah. Cek Kanjeng Nabi Isa ya hadam bisa kieu ya hadam. Sakola sanawiyah di mana ya budaknya? Manjing rasane. Saking asor-asoring udel. Cek Kanjeng Nabi Isa hayang naon? Ma'rifatullah. Ulah cek Kanjeng Nabi Isa ulah. Intu kula mah doakeun bae hayang sakumaha tu marifat segede sireum bae segede zarrah segede sireum bae kadaanan cara tuan mah kadaanan cara wali-wali Allah mah anu geus 100% abdi mah menta makrifat segede sireum atul nu pangleutikna sakitu bae. Ngadoa Kanjeng Nabi Isa lantaran di otot kan nya nama Kang nya nama Rasul naon bae ka hayangna umatna atuh mesti ngadoa ka Gusti Ilahi bitajalli terus panjang doana ngan hartina menta ieu hamba Gusti nu aya di hareupeun abdi hayang makrifat ulah gede segede zarrah bae atawa segede sireum ateu. Cak Gusti Allah Isa moal kuateun mun dibere makrifat segede sireum ateul. Bejakeun moal kuat itu. Bejakeun ku Kanjeng Nabi Isa. Doa geus ditarima ku Gusti Allah ngan pepentahan anjeun segede zarrah mah moal kuat cenah. Cak cenah setengah bae bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah. Gusti ngotot cenah hayang makrifat hayang cinta ka Gusti setengah bae. Cak Gusti Allah moal kuat bejakeun deui ka mana moal kuat ai moal kuat mah saparapat bet sasukuna lamun aya sireum ateul teh tas sukuna eta kula mah sagede kitu bae marifat ka Allah pang bejakeun ku Kanjeng Nabi Isa begitu bejakeun cak Gusti Allah geus atuh dibere bejakeun ka eta lalaki bejakeun dibere sasuku sireum ateul. Bejakeun ku Kanjeng Nabi alhamdulillah doa diijabah maneh bakal dibere makrifat sasuku sireum ateul. Nuhun cek maneh geus sakitu ge abdi mah geus nikmat jasa. Kanjeng Nabi bisa berangkat deui menang 2 minggu datang deui liwat kadinya. Eueuh di deuleuan teh. Lalaki teh mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh. Tanyakeun kanu boga kebon Pak ari hadam nusok nyiraman di dieu teh ka mana kuari ti mimiti amprok jeung tuan isukna aju indit nya nama ti dieu bejana aya di luhur gunung coba tanyakeun ge ka babaturan-babaturanana nanyakeun Kanjeng Nabi Isa ka babaturanana pulan teh hadam ki anu nusok nyiraman teh kuari di mana nya nama geus teu katahan geus teu inget kana urusan dunia geus teu inget kana hadam teu inget dahar teu inget nginum nya nama di puncak gunung ibadah bae ka Gusti Allah. Cak Kanjeng Nabi Isa sagede suku geus poho ieu
teang ku Kangjeng Nabi Isa ka luhur gunung eueuh, teangan deui ka gunung Nui eueuh, teangan deui tilu gunung eueuh. Ngadua ka Gusti Allah abdi mah hayang amprok Gusti pang amprokkeun jeung jelema eta dibere dibukakeun hijab ku Gusti plak aya horenganan di handapeun gunung gede gunungna handapna aya guha cicing di dinya di handapeunana di jero guha dibukakeun hijab oh eta cek Kangjeng Nabi Isa datang assalamualaikum cicing bae assalamualaikum cicing bae assalamualaikum cicing bae nya nangis gitu Allah 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 Kangjeng Nabi Isa teh ditawar hei fulan ana Isa Rasulullah Allah 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 waduh dikacelinakeun fulan ieu Rasul ya Isa Isa ya Isa ya nu aya di hareupeun maneh Allah 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 je torek tanaon cek Kangjeng Nabi Isa waduh geus parah jasa ieu geus parah kulantaran kaceuli katuhu kaceuli kenca geus teu bisa ya munajat deui Kangjeng Nabi Isa ka Gusti ya Allah ya Rabbi koi jadi kieu kunaon dibere wahyu Isa hambaku lantarannya menta maripat ka aing menta cinta ka aing cek aing ge mun hiji sireum teu kuateun setengah sireum teu kuateun nyana keukeuh bae menta dibere sabakatul hiber sagede sukuna doang eta teh geus poho ka sagala-gala eta teh ulah nyeri hate Isa teu dijawab salam anjeun sote lantaran nyana teu ngadenge ka urusan dunia ngan ka aing doang eta sagede kitu boh cek Kangjeng Nabi Isa komo mun hiji ieu